Bismillahirrahmanirrahim. Pakola teras ngadawuh musonib. Al-kaunu kana dawuhan al-kaunu etanya. Al-kaunu ari anu diayakeun. Cik ari kaun segat naon? Masdar tina kana yakunu kaunan. Ari kana teh fiil mu'tal, fiil guer sohe, fiil sohe, fiil guer sohe. Guer sohe. Fiil bina naon eta teh? Ajwab. Sabab ain fiilna make harap kawana asal. Yakunu wawuna ditukeun kana alif fitaharufiha wan fitahi maqab wawan oyaan hurikat alifa mimba dipatin kagozal ladzi kakana gitu. Jika lapan kana kawana asalna mah tukeurkeun kana alif kana yakunu kaunan maknana isi maf'ul. Jadi maksudna yang ngahartikeunana ngalonggatna lain anu aya. Al-kaun teh ari sakabeh nu diayakeun. Da manana isi maf'ul. Namina teh majaz mursal mimba bi itlaqil masdar wa iradatis mil utliqo al-kaunu alladzi huwal masdar wa urida bihi al-mukawwanu alladzi huwa ismul maf'ul iradatan majaziyatan majazan mursalan min itlaqil masdar wa iradatis mil maf'ul gitu. Mata ngalogatna ari anu diayakeun. Ayil mukawwanatu tegasna ari pirang-pirang nu diayakeun. Ayil maujudatu bisi teu kaharti keneh tegasna pirang-pirang anu diwujudkeun. Di asriha kalawan hakikatna maujudat. Uluhu tegasna sakabeh kaun dulmatun eta dulmah. Dulmatun teh poek aya agamu mahdin tegasna eueuh meles. Nu diayakeun mah eueuh meles. Cik ai Mang Dani aya diayakeun. Diayakeun. Berarti mun Mang Dani diayakeun dulmah Mang Dani teh. Ai dulmah teh adamu mahdin teh aya Mang Dani. Jadi pangkat nu diayakeun mah eueuh nya. Beda pangkat aya jeung pangkat nu diayakeun. Pangkat aya mah sama dengan aya. Pangkat nu diayakeun mah sama dengan eueuh. Cik ai beunghar di Mang Dani aya diayakeun. Diayakeun. Mun beunghar di Mang Dani diayakeun berarti nu beunghar teh lain Mang Dani tapi Gusti. Cik ari kasep di Mang Dani aya diayakeun. Diayakeun. Lamun kasep diayakeun berarti Mang Dani teh eueuh ka. Matak awe moal kapitnah ku kasep nya kapitnah ku nu eueuh. Gelis di istri di saha kira-kira? Di saha awewe mah ada gelis nih. Kena Mang Dani nya. Gelis diayakeun, mun gelis diayakeun pangkatna sama dengan naon? Kasep diayakeun, gelis diayakeun. Nu diayakeun cek tadi pangkatna teh eueuh, pinter ge diayakeun. Ieu mah boro-boro batur sorangan kapitnah ku gelis. Nu mana nu gelis kapitnah ku kagelisanana? Sombong ku kagelisanana. Kena rupa leuwih ti batu. Malah cangkeng jadina beuheut. Nyekek sorangan nanti. Anjeun beunghar, anjeun kasep, anjeun boga jabatan, anjeun boga ilmu, kabeh ge diayakeun eueuh. Mun geus karasa eueuh ya arek moal disombongkeun. Oh, nyombongkeun naon da sagala eueuh. Teu bangga ku pedah rupa kasep.
biasa we batur nyebut kasep teh sadar teu inget sorangan kasep tara ngaca-ngaca belum dening di kobong teh make teu ngaca segala abdi mah hoream ngaca teh sieun kapitna sok nu ngaruksa teh pan cek kamari gini harta tahta wanita eta teh gara-gara nganggap aya padahal ti ayeuna mah anggap di aya lamun urang kana tahta harta wanita nganggap diayakeun berarti hate sanggup nyebutkeun eueuh kana harta tahta jeung jabatan jeung wanita eueuh awewe itu mengkilang awewe mah den pang parah-parahna ngagoda lalaki mautul ilmi bifakdaiha mautna ilmu kudu pimpin keur sumanget masantren papengih jeung awewe nepi ka heungheug ngaji hayang kiwin mautul ilmi bifakdaiha ese Mang Heru gitu fokus ngaji ku awewe. Sok lang-lang. Sok lang-lang ling-ling. Padahal mah tong diuruskeun ku urang da awewe mah geus puguh diuruskeun ku Gusti. Arih nafsaka teu kudu capek riweuh-riweuh nguruskeun nu geus diurus ku Allah. Mana nu geus diurus ku Allah? Anu geus pasti we jang jodoh pati bagja cilaka teu kudu sibuk jadi syukur henteu wios geus kitu ieu mah kudu we jadi cing maneh nyebut kudu jadi kasaha eta teh nyebut kudu teh sopan bisa nyebut kudu ka Gusti wayahna sia daek teu daek abi kudu kawin kasihan nyebut wayahna sia ka Allah janten ku Gusti teh janten ge ku saha ku Gusti janten alhamdulillah henteu janten ge alhamdulillah naon beda jadi jeung teu jadi naon sababna da ayana ge di a mun ayana diayakeun eueuhna ge di eueuhkeun lamun Allah bisa ngayakeun Allah ge teh heseueun ngeueuhkeun kitu pasti mangko hiring mau amar juga aya ada mumahdin tegasna eueuh meles la wujud teu aya wujud lahu pikeun kawan pikeun mangdan teu aya wujud mangdan ngeplos eueuh mangdan tak teu serap ku harta teu serap naon kudu serap da eueuh ku rupa teu serap nah ame kudu era ngarene jeung nu kasep cuek we alik sia mah kasep tong deketing jeung aing sate we da lomba teh seueun urang beberegan jeung nu kasep eta awewe betresepkeun ka urang kana goreng teh seueun pedah eta teh sulaya jeung adat gitu lamun urang ngabring jeung nu kasep awewe betresepkeun ka urang pasti bakal suudon batur ka urang make pelet naon si eta oh atuh da beda deui mah jampe nagrak karyo suti karyo suwiryo nya pinadri arbabi suhud eueuh soteh dina paningalina pirang-pirang nu ngabogaan musyahadah urang mah katempona aya ngan sanajan katempo aya pikiran sing nepikakeun ka kaharti eueuh arbabu suhud teu kusi mikir da nyaksina kan eueuh teh eueuh kaon teh panceta di pangkatna eueuh kasaksina ge eueuh urang mah engko kaon nu diayakeun teh eueuh tapi kasaksina naon aya lamun hayang kaharti eueuh tapakuran ahli zahir ma'al iman maksudna yakinu adamuhu itu
yakin eueuhna teh yakinu adamil makhluk yakin eueuhna makhluk teh bitafakuri aya bidalil susunkeun dalil nepi ka eueuh arbabu syuhud bi aqli rohani arbabu tafakkur bi aqlil ghorizi matak sabar dipikir nu dipikakeun teu aya kabeh teu aya teu kudu serang urang masuk geumpeur lamun mau motor dipegatan ku polisi kaciri tu da aya polisi sok tapakur aja lah eueuh sarua makhluk Gusti pangkatna akur jeung aing eueuh wong paloba-loba nyarita we ke jeung polisi tenang heula urang nyantai insyaallah sok ya hate teu heula santai nya harapan polisi akur jelema teu kudu deui kunaon urang pangnenep ka jadi masalah gede memeh papangih ge di mah keneh geus geumpeur nempo polisi teh mata ginggiapeun dina HP nempo gambar polisi langsung dipareuman naon sababna wahaman jeung hayalanana geus kitu lah tak lamun jelema teu eureun ngawaham jelema teu eureun ngahayal capek al wahmu wal khayalu yusbitani al ghairu kuhaman jeung hayalan nu eueuh ge dianggap aya polisi eueuh dianggap aya nepi ka di tukang parkir aya make baju polisi pokoknya tambah tukang parkir make jaket kuku di lapan cang menirang puhan punten pak kuku tukang parkir balasieun ginggiapeun ku polisi kana make baju pramuka dianggap polisi ya mun urang geus bisa nganggap polisi eueuh moal kudu sieun ku polisi jeung lamun polisi nganggap dirina eueuh moal matak balaga pedah boga jabatan sebagai polisi ajengan moal asa diri mulia sabab ngayakinkeun elmuna dina dirina teh eueuh aya saja salagi diayakeun ku Allah itu moal bedegong da ingaran bedegong mah hate nempo hebat eta jeung bedegong lamun hate nempo dirina hebat jaga jarak seutak saeutik kawalat da sieun kalunya pan kitu tungtungna nu beunghar baream gaul jeung nu teu boga naon sababna tidak level saya mah wanita sosialita Anda wanita kampung coba lain gegeun kapantasna ge boga brand ternama aya urang tas tina keresek mah teu kudu bingung geus bangga ngawadahan kitab sub kana keresek kelek asup kana pangajian nu penting mah kahujanan salamet Pak sok make kantong teu dikeresekan deui keresek nu dibujilkeun nu dihinakeun mangpa tembus pan make kantong biasa akur aja fungsina pakai wadah kabeh wa inna ma anaro jeung pastina ngawujudkeun ka itu kaon ae aujadahu tegasna pastina ngawujudkeun ka kaon anaro masalah manyaangan ngan di mana aujada ya kunaon pangna anaro di manaan ku aujada beda jeung adlama ya adlama pan lalawanan anaro adlama mah moekan lamun poek aya moal lamun anaro caang katempo moal katempo aya matak anaro di mana aujada wa innama anarohu jeung pastina ngawujudkeun hu kaitu kaon non zuhurul haqqi zuhirna Allah hak teh Allah ayillahi tegasna Allah fihi di itu kaon ka zuhuri syamsi fil kuti contoh
sapertikeun dohirna panon poe pil kuti dina jandela data jujaji anu ngabogaan kaca jandela nu aya kacaan palaisa hunaka illa wujudun wahidun palaisa mangkat aya hunaka dina itu kut illa wujudun wahidun kecuali wujud anu sahiji wa huwa itu wujudun wahidun wujudul haqqi eta wujudna pangeran palaisa mangkat aya hunaka di itu mukawana illa wujudun wahidun kecuali wujud nu sahiji di pirang-pirang nu diayatkeun eueun wujud kajabadut nu nunggal wujud nu nunggal mana wujud nu nunggal wa huwa wujudul haqqi ari itu wujud wahid teh eta wujudna Allah wa bi zuhuri jeung ku sabab zahirna Allah fil asya'i dina sakabeh perkara wujidan ditemukeun asya aya sate makhluk madumeh Allah aya gitu Allah hasabi makna tepan kana ngitung-ngitung perkara tak tadihi anu ngadorong kana makna tobaiuha pirang-pirang tabiat itu asya sok tabiatna asya karakterna asya ayana tepan diayakeun ku Allah walaisa lahu wujudun jeung teu aya lah pikeun itu asya non wujudun wujud bi dzati hadina datna asya wa idza kana jeung di mana-mana kabuktian kaul kadzalika eta cara kitu faman ra'al kauna wa lam yashhadu bihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wallahu a'lam bis